Dulur jeung yak ieu dina dinten ayeuna ya dulur urang kuli deui dulur ngan sama meh kuli ieu lantaran ieu teh olina geus lila ieu teh diganti mesin teh dulur. Teu tingali mesinna nya ieu nganggo mesin quick ieu dulur teh quick Impala ngan tos digentos ieu payuna ku ieu ku GP Honda GP 200 dulur. Nah aja make diganti heupan dulur di kabelah dieu mah duh sawahna jerero lur lamun ku mesin dompeng keneh mah ripuh dulur berat. Da cara urang ganti heula olina dulur tuh gantina ku ieu laan heula ieu baud hareupna dulur tah. Carana kieu dulur ngagantina dulur. Siapkeun ieu na wadahna jang ieu. Jang wadah oli urutna. Buka ieu dulur tah baud ieu na ieu. Geus hideung kieu geus lila teh dulur duh. Geus hampir 50 poe teh lur. Teh diganti kamari kagok da lah. Lamun hayang awet dulur mesin kieu mah tah ngaganti olina. Lamun hayang awet pisan mah ganti olina semet sabulan 30 poe gawe ganti 30 poe gawe ganti 30 poe ti isuk dikaburit ganti pokona mah. Tapi semet sabulan setengah kuaten keneh dina lilana 50 poe nu penting mah ulah sampikakeun tekor ulah sampikakeun saat. Dulu gantina ku olina rek oli naon rek oli pedral rek oli meseran bebas dulur. Ngan ieu mah sok make teh oli pedral dulur. Oli geus lecek ieu. Geus lila atuh da aduh.